palai anu saja takna bener tega lara tega pati tega lulus Allah sok gunakan kain bangsat palai lulus ngahaturkeun semua haturan rawuh ya anjir udah tenyo ai bener sia nu nyokot layang jamu sekali musada sumuhun bener nuhun di mana layang jamu aya di abdi jeung saha sia nyokot abdi wungkul di titah saha sia anu teu maksud abdi we eueuh nu nita teu aya dek dijual cenah naon maksud jeung tujuan nyokot layang jamu sareng-sareng hoyong terang klot wah untung teu bocos kenet alah jadi bangsa teh kieu udang sia sanajan sia pawongan aing ngapoe teu sirikna babarengan tapi ngalampahkeun kitu pikeun ngabuktikeun adil di negara dihukum gantung sia we ya ai parantos takdirna abdi kudu dihukum gantung memang punten ieu kapanggeran diuk sia diuk sae bika dikepung kieu aing teu bisa ngejat euy di handap aya anak aing geus dibadamian si anterja dek lompat ka laut anak aing kene si Jakatawang lompat ka mana sia lompat ka kanang doma aya putra keneh laleur hejo eta mangkala dia guru-guru amarah teu kawadaan kudu heureuikeun anak ku ieu Astra Jingga loh power geus ngagerem kieu ieu loh power geus ngan hanya kawe ngageremna naon kan pompong siungna geus ompong baheula menyebut sima aing sima maung teh mati atuh wah riuk penjajah
Ayo nama teuing meureun geus eueuh huntuan meureun maung teh. Kesana rombong we kan. Kurang ajar sia. Lah, kurang ajar. Tang tos da abdi mah jalmi teh sakola. Wajar we. Ngalawan we sia. Cenah kumaha tuh kudu jempe da lawaneun. Kudu jempe. Nah kudu jempe ari abdi. Bongan sarwaya bi. Pan diayakeun sungut teh piraku keur dahar wungkul. Pan keur ngecebrek. Bongan bibiran ya kan. Bener sia nyokot layang jamu sekali musada. Semuhun abdi. Keur naon sia? Ah, keur abdi Teuneung sia. Ya teuneung atuh. Dageus gede ya kan. Dageus gede abdi teh. Kadiekeun sia. Naon? Eta layang jamu sekali musada. Heula. Dai cuk cocorokot teh kudu aya hasilna. Nah, Digebuk atos abdi teh dijejak atos. disiksa eukeun. Nah, Atuh kudu ngahasilkeun meureun ieu layang jamu sekali musada teh. Dek dijual anu harti. Ya kumaha abdi? Eta tos aya di tangan abdi. Dipaehan sia wae. Mah aya butuh nyawa. Ngan bade naroskeun abdi mah ieu teh butuh katerangan ataupun butuh nyawa. Aing kudu narima penerangan ti sia. Tuh da kitu di dinya mah teu da gede hulu. gengsi we kan. Mun gengsi dan ningalina jelema miskin, jelema kuleuheu. Tinggalina kana sarean. Hartina eta teh hirup teh araranjeun teh geus kabobodo teh nya kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Sidik kapan tadi oge pemberangkatan teh keur nagara jeung keur bangsa ieu bangsa kuring ayeuna kuring dek nyarita hartina teh meureun dek nyalurkeun aspirasi teh meureunan abdi teh daun dipendat Temok sungguh ku ka ambek ku ka ngewa ku ka izin kageuleuh. tak kitu aja dumeh sampean bener lamun kitu carana geus leuwih sia mangga bade nyangakeun ka salira bade dikumahakeun abdi dipaehan bae uluh order Siastra jingga nyaan geus gelo Wah, sama pulang. geus luar tina ramah tamah Geus kalah. luar tina sopan santun beh dituna nepi ka wani nangtang lamun kitu carana Gatot Kaca anu bangsa ieu amudak dipuntang dik dibanding mangga nyangakeun atuh da parantos kieu berbuktina wani eta teu sieun sia modar teu da bakal kaalaman ku sadayana ge tong boro abdi nurek di podaran nurek modaran ge bakal modar modar sia Wadah sampai siksa. udah panuju sia waktu gemuk teh sia Wah, motor remah. udah Tulang sandi. alah cager nyari di awak ieu Kumaha teh kamakeun. sakali ewang biasa empan nunungan sok dipencetan ku dewek Aya nama aja kan. ayeuna mah dewek dipencetan aja cager nang tangah hina syak aing disangka tukang pijet Nah, eta hirupna ngalonyeng. Lonyeng wae teman. kot aula tenyo dibuntang dibanting ku aing teh kalah Wah, teu cecel teu bonsel kere-kere. teu kerel-kerel tot leuwih ditantang aing lamun kieu
Ya kumadinya we eta mah sia. Paingan wani-wani cocorokot sia. Siamu. Bukan tebal bisa teh mau. Padugalan. Kadieu. Ya. Kadieu. Hai, maksudna kadieu sia. Tanya ieu naon? Naon caca beureum? Cabe beureum? Nama teh biar Beuki ngahina. Meledek sama Den. Ieu teh kuku Pansanaka. Mata sia dijotos we. wah teh kences. Oh, bade ngarojok panon jeung. Bener. Nah. Hai parantos dugi makana waktosna abdi. Ayo. Alah. Urus. Waduh. Gatot Kaca. Ulah. Tenyo dulu. Anger. Iya. Iya gelang Sandra Kirana. Dibanting make gelang siapa bakal remak hulu. Mana? Waya. Modal. Tuh acan ya. Waduh. Bener bukan kedugalan itu ya nama. Mendem. Capok sih. Kageuleun terus eta lonyeng. Nepi kasa dihina bapak aing. Anak ngamak. Molotot putrana teh. Teu mati Pansanaka ge gelang Sandra Kirana. Moal mati da teu matuh. Da jiwa na motah. Bisa sote mati mun matuh jiwa anjeun geus teu motah. Hartina teh geus cicing dina hiji pamadegan. Pansanaka Pancalimana kuku jadi anu lima teh kukuhan tah. Lamun panceg mata leukeun nu lima teh ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateu terus dikeureuyeun. Cenah matuh mati kaituna. Eta gelang dar dipake neungelan batur, da lain pake neungelan batur, neungelan diri sorangan ngarepek. Aing kudu neungelan sorangan. Nuhun. Aing lain nu gelo. Kedah sakali mah. Lain dibandingkan di tengah-tengah atuh tapakuran ai gelang teh hartina buleud. Jadi cing buleud tekad urang teh cing gemleng. Yakin. Ulah paparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi. Da muatanna teh meureun teh turun teh barare nyol huluna teh. Cangkeh ke bawah tengah jengah. Moal ti brasare kenapa? Buleudkeun tekad ai Chandra bulan kirana caang ka hate teh caangkeun. Lir caang bulan 14 caang padang narawangan teu geuneuk jeung teu maleukmeuk. Ceuk kalimah jang jawakan tema ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datullah nun Gusti nedapa padang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang narawangan. Teu nya lain ngajedog wae saudara kanya aing lieur cing sok sia urang usik jeung aing maksudna kumaha gelut ngajak ribut teh ngajak ribut ya abdi dek naroskeun ka juragan naon salaku naon di negara kaula Gatot Kaca salaku keamanan negara ngabutuhkeun naon ari keamanan ngabutuhkeun aman nah ngajak ribut Bayang tendem. kumaha teh Masa pesalian kan? kewajiban aing pikeun newak bangsa naon Oke. layang jamus kalimusana kurang ajar
sok sia yang dibuka ilmu naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh kebrek kenyos mah didinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan dan Tawisesa sok kurang aduhkeun jeung teu boga naon-naon sok sia sigil sae aing teh daekan diajak naon kagok aing mah no sikil siapa bade diserang atau napi bade nyerang napi kanantang gitu sok aing serang iya yes sae nego heula potong cecengiran sia geuleuh aing dan nu geuleuh mah kitu biasana ge tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung panggih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun bener kayak bapak aya badina gitu siapkan sok hei kelo teh sia digebrang sakitu leuwas aya we kalewas sok hai maju kuat asa kuat ayangnya sia anjir teh mau eta gerakan kalau ngampih nepi ka kitu dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampak suku kana dada bari ngacang ka luhur aduh wah bener mun Depok dewek ngeplos tah wah untung nih ngangkat sok sia tulikeun hoi ayo anjir alah anjir syeueul euy duh tapi teh gara-gara cungcurungan karena batu duh nyerina na taku dulu kuat seueur jeung hayang seuri hayang ceurik hayang dahar ongko wait masakan wait wah kata bener mau teh gara-gara cici jempe-jempe membeugeur boboh wait anjir ayo hui yo wait dari manehna latihan terus aya aing manteu dari mereka kesempatan sia mah kitu ari eleh teh alah sok sia percaya sama gelut balah ada ahlina nya da ahlina manehna mah tukang fisik kana eta mah wait yo watir ningali kitu malin habeh dipusirkeun tajian Braja Musti Braja Kalapalamatan dan Tawisesa Sabta Parugu Bajigiring tapak nenggala urang sia korenas alah bener hebat agan waduh kawas teh dirasa we mo nepi ka teu kerel-kerel hebatnya lain hebat kalau begitu ka jideun sia teh tuh murora muji gini luar biasa hebatnya kadugalan tuh cenah ngaku eta mah potong cecengiran we lah kadiekeun layang jamu sarusada moal cing sok sia aing can narima teungeulan kumaha karasana abdi mah tara neungeul di mana kita nampan ai gelut jago mah tara mah jeung tutunga teh teungeul daerah hampang leungeun di tengah mah jelema bareuh beungeut saminggu cager deui Karek tinggal pepatah oge saroksa saminggu cager bener kumaha tah leuwih seukeut mah sungut tah sanget sangat bahaya teman kumaha
banget cek abdi di tengah kuagan gemek ngan ukur saminggu Iya. tapi hate kumaha so Bisa ke bawah pae. sakecap hate nyerikna setahun mau cager naon palai bade nyobian iya gatot kaca burut goblok sia nya ambak nyeri gen antep datang buru aing mah tak kena antep ayangnya ho goblok sia nah nyeri tadi berarti Benar, kamu dulu ya saminggu ya waktu sebulan nya operasi gitu ah waduh nepi ka kitu tah ditambahan tadi nyeri teh bete lebih nama palai anu sanyatana iya bener Iya. tega lara tega pati tega lulus Allah ampun cebot itu gelut mah bari diuk ya bari ngopi gitu tuh bari diuk bari ngopi ge jadi moal ngesang kunaon asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan lulus Iya. tuang heula kecuh aduh ampun sepot ampun sepot lulus sepot wah edan siap apaan nepi kaki itu eta jago geblek cing sok sia gunakeun ka aing bangsat palai iya lulus Wait. Allahu Akbar Allahu Akbar nanaonan setenan eta teh tanda keagungan Allah Allah maha dina sagalana jelema gede ti bubut mending ngampul aing oh mereka naon lulus pot lat lulus lulus iya tak gitu gelut mah anak bapak nalalamru kunaon ieu ampun aing pot ampun kumaha ieu epes mer iya bangsat kira tewak luar biasa aing dari maele eleh ya aing geus eleh ya aing nek balik we mun cager mah oh bade muli iya tak gitu waktu mun kita tadi nganeta layang jamus kalimun sadate aing hayang nyahorek dikumahakeun entong melang dan kayak dibikeun deui dari wah da ieu mah milu nyabak abdi mah maca supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta ilmu ukur dipake neungeulan batur wungkul monyet ke gulung kalapa leuheung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh mah kalapa ngagugulung monyet benar ayeuna mana yang benar leuheung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup nah anu beuka cilaka mah lauk mijah milu buruk hancur gitu iya kumaha tuh cagerkeun aing aing dek balik oh gitu iya asal syarat eta buru-buru pulangkeun deui bade danu nagara iya palai damang nya hayang lah hayang cagerkeun kasaha teh ka maneh ulah mangeran salian ti ka Allah ulah menta salian ti ka Allah gitu keterangan depan sok bebeja ka nu bogana nu boga cager saha nya pangeran sok penta kaynya cing pangeran kaula menta cager tong cocorowokan da teu budeg pangeran mah tarik kan Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep sirkeun
akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan break-breakan break we terus ka si Abah frekuensi beda Kembali temalan. Iya. sok subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah kul hu Allah bejakeun ku maneh ka Allah we hiji Pot, nah tu sangka sia geus kainya ilmu teh. teh Dina nalika aing neangan tirta banyu tirta suci tirta pawitra aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung orai nepi ka aing pangih jeung diri aing sorangan teuning ingat aing ayeuna Pot nuhun aing di bejaan buru-buru pulangkeun cageurkeun anak aing balik hiji ka sia eling Sakit juga eling teh. heuh Sampai nyaho bima mah di bejaan mah hoho meureun tadi mah hilang. da eta nu dituturkeunana nafsu Eta ulah lalawara nuturkeun nafsu kalimpudan ku nafsu pan mata kaduhung gajuna teh Leun kana nutur. kumaya namru keneh ieu lulus keneh sepot ting poho ting teu nyaho kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun cager teh teu dijabah wae frekuensina teu akur teh Teu pas. ai ka Allah nyebut maha suci ai maneh jiwa kotor nya moal mati Keluar da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah aku bener kotor kumaha segala di aku eta Braja Musti Braja Kapal Lamatan Dentawi Sesa dipake neungeul kuring hah iya sok kontek kanu boga ayeuna mah hirup penta jangjina nu hirup pada hartina teh kun payakun kaituna jadi jeung ngarjana radi asal syaratna anjeun dari makan karena kesalahan karena kesombongan anjeun iya rumasa sok cager tobat leuwih regreg leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtamanagara lamun ngabogaan ilmu nu medegit cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula leuh amit Alamat hati. make ngaku guru lahir batin segala Alamat. naon teh hebat Alamat hati. Dengan guru. rumasa kaula teh hirup teh segala di aku teh eta geuning eusina mah hirup teh teu boga naon-naon tah eta Dayana ge. lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon tak kumaha itu atuh tungtungna teh pan bi qudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silaing geus gablek naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetepe mudang ka karek kapireupeunna nih Kasabungha kepada supangin. laras eueuh jago di hadapan anjeunna mah geuning keuna keneh ku tunuh osok dahar osok geuning keuna keneh ku lapar da anjeunna mah teu lapareun teu hanaangeun teu hayang teu mu aduh tobat ari maneh hirup sagala di aku Sakama-kama hidup. sakama-kama hirup teh nya laras da asli nama Gatot Kaca tadi jagona Gatot Kaca teh make Braja Musti Braja Kapal Lamatan jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gablek naon Cing. teu gaduh naon ha geuning eta naon nu rek di aku ku anjeun nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane teh aduh tobat
tapangna aing hampura nyebut aing pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah mararane supaya ulah sombong hirup teh pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya kanu kawasa teh ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon tak ieu layang jamu sekali musada teh ulah dijieun dipangplangkeun wungkul atuh cing buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku anjeun ku pamarentah negara engke rakyat nurutan contohan Dari contoh anak beraku anak. Supaya teladan. laras ulah teh puguh bueuk ayeuna rara si sukses buktikeun dina gawe buktikeun aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu hebatnya iya tuh ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuhna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang nganclomkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunia teh sakitu sabaseuh curug Jadi istilah paling deui. Istilah nu selai kuku nang kena. jeung jauh garing deui we katuna teh Lagi deui we. laras tuh di dunia mah ampun naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui naon akueun urang di dunia naon akueun urang nya aduh maha guru nuhun maha guru antong nyebut guru moal ngamuridkeun